Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun sadayana. Kumaha daramang? Mugia sadayana sehatnya. Pendak deui sareng Bu Neng dina pangajaran bahasa Sunda. Dinten ieu urang diajar ngeunaan materi pangaresep atau dalam bahasa Indonesia artinya kegemaran. Jangan lupa untuk like video ini dan subscribe channel ini bagi yang belum ya. Ayo kita belajar, semangat anak-anak. Ibu gaduh carita, judulna Karesep Abdi. Hayu orang baca sasarengannya. Karesep Abdi, kegemaranku. Nami Abdi Ilham. Nama saya Ilham. Abdi resep main bal. Saya suka main bola. Main balna di lapang sareng rerencangan. Main bolanya di lapangan bersama teman-teman. Abdi resep main bal lantaran nyehatkeun awak. Saya suka main bola karena membuat tubuh sehat. Pun adi namina Alia. Adik saya namanya Alia. Alia karesepna maca buku. Alia kegemarannya membaca buku. Alia resep maca rupi-rupi buku. Alia suka membaca berbagai jenis buku. Alia resep maca buku lantaran nambihan pangaweruh. Alia suka membaca buku karena menambah ilmu. Tah dina carita ieu hidup janten terangnya pangaresep tiap jalmi teh benten-benten. Unggal karesep aya mangpaatna. Ayeuna urang diajar rupi-rupi pangaresep. Aya nu tiasa nyebatkeun naon wae rupi-rupi pangaresep teh. Tah nu kahiji main bal. Main bal teh artosna main bola. Nu kadua ngojay. Ngojay teh hartosna berenang. Nu katilu nari. Nari teh hartosna menari. Nu kaopat nembang. Nembang teh hartosna menyanyi. Nu kalima ngagambar. Ngagambar teh hartosna menggambar. Nu kagenep maca buku. Maca buku teh hartosna membaca buku. Nu katujuh masak. Masak teh hartosna memasak. Nu kadalapan sasapedahan. Sasapedahan teh hartosna bersepeda. Nah, itu adalah beberapa contoh dari kegemaran dalam bahasa Sunda. Tah ayeuna tebak ku hideuk. Naon pangaresep budak dina gambar ieu? Bener, nembang. Tebak deui nya, naon pangaresep budak dina gambar ieu? Bener, ngagambar. Tebak deui nya, naon pangaresep budak dina gambar ieu? Bener, ngojay. Terakhir, naon pangaresep budak dina gambar ieu? Bener, nari. Tah ayeuna hidup sadayana tos terangnya rupi-rupi pangaresep. Tah ayeuna tugas kanggo di bumi nyaeta pasangkeun kalimah-kalimah di handap ieu sareng jawaban nu bener. Serat di buku opatnya tong hilap seratanana kedah rapi. Mung sakitu wae pangajaran ti Bu Neng ngeunaan materi pangaresep. Pesan ti ibu, hidup sadayana kedah sumangetnya belajarna. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.